Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil adhyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wasyukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara nukusim kuring dihormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dina saat ieu di Harundang di Harundang bulan Mulud geus nincak tanggal 67. Hebat jadi aduh enak geus Jumadil awal lah ya, masih tetap muludan. Tenanaon nasib muludan tapi geus lewat bulan muludna tenanaon, hitung-hitung salat ba'diyah. Bisi aya nu nanya jelema teresep ka panitia lewat bulan mulud masih muludan. Jawab ku panitia, maaf, muludan memperingati Maulid dasarna cinta ka Nabi, dan yang namanya cinta tidak mengenal waktu, kapanpun bisa dibuktikan. Atuh lamun teu cinta ka Nabi moal kikieuan moal. Bener teu? Dasarna cinta ka Kangjeng Nabi. Tentuna ieu lewat proses moal lamun langsung terjadi ya acara, lamun teu ngaliwatan heula proses. Non prosesna aya perjuangan jeung pengorbanan para panitia berikut para jamaah. Naon perjuanganna Asep? Geus kebel panitia nyirian tanggal. Lewat sinana eta tuh nyengir bae sinana ih yang nyekek aing ke sinana atuh ngaganggu aing bae sinana eta SMS-an bae hayu geus kebel nyirian tanggal. Eta perjuangan disusul ku pengorbanan. Non pengorbananana harta, tanaga, pikiran. Harta dikorbankeun, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kamera. Jujur ieu lain nu panitia nu batur dipasang di dieu pan dibayar make harta para jamaah para panitia. Disusul pengorbanan tenaga, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda milu ngorbankeun tanaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman nu hadir make tanaga, ngahias ieu hareupeun panggung make tanaga, pot kembang di akutan kadarieu teh pan dijingjing make tanaga. Encan ibu-ibu ngorbankeun tanaga ngejo ti isuk sayur asem naon deui tadi teh aya goreng teri di kacangan, aya goreng endog, aya geuning Asep nyaho pan nembe aing nyatu geus bieu aya. Tenaga dikorbankeun, pikiran korban. Dak digdung panitia sieun si Asep Bubarok teu datang. Teureun-eureun si Nanang SMS-an bae ka aing. 3 poe kaburi geus SMS dah ulah poho 3 poe deui.
isuk-isuk kering nenek deui tah rek indit jambaraha we bebas pan lieur eta hulusinana digitukeun bae. Ya Allah jam 2 jam setengah 3 rek asar siap-siap mobil dikaluarkeun ti imah karaker naik suku sabelah kring sinana deui wae. Bah posisi di mana karak naik cokor sabelah kira aku cokor aing kudu di video wae. Jujur jasa bubarok teu ngarasa kaganggu ngemaklum ngaranna panitia tanggung jawab berat ke masyarakat sabab muludan lain hajat pribadi hajat masyarakat. Sedangkan masyarakat kabagi dua aya nu pro aya nu kontra ka panitia. Benar tuh? Ketika aya kesalahan saeutik panitia aya nu pro mangupahan bae sabar tawakal ieu mah ujian tapi nu kontra lain deui babangusna buah bacotna mah hido bebeakan mun aya kesalahan panitia lah aing teu percaya si eta jadi panitia geus mah galak teu mayar pisan aya nu kitu di dieu sia suudon ka batur sia awas ieu muludan ulah nyeun suudon ulah yakin kula mah di dieu mah eueuh nu ngaku. Makanya begitu kula datang sinana langsung getihan deh tak beungeut na sinana atuh mun teu datang sinana nu digerugan di dieu mata kudu nganuhunkeun sia ka aing nana sia. Alhamdulillah ieu perjuangan jeung pengorbanan para panitia berikut jamaah dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Naon eusina eta bungkusan? Pangajian, pangaosan. Ieu eusina. Ai pangajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Cocok jeung jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun suku indit ka majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai balikna menang ilmu menang doa maka insyaallah eta jalma balik di pengajian bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal amin semangat mantog henteu gigireun imah aya pengajian pura-pura teu nyaho aya nu kitu aya salaki sia eta nu kitu. Ieu lain yang ibu-ibu yang bapak-bapak. Lamun ibu-ibu urusan pengajian paling kompak. Jujur kulalin muji hareupeunana. Ibu-ibu kacapek urusan pengajian. Isu kayak pengajian datang, beurang kayak pengajian datang, penting pinuh. Ibu-ibu mah hebat. Isu-isu kayak pengajian datang padahal di imah loba pagawean numpuk. Seseuhan diantepkeun bae. Kelah nya seuh mah balik ngaji. Aya nu kitu aya. Tah dengekeun Saudin. Hebatna ibu-ibu eta. Bahkan yang nekat ibu-ibu ke pengajian memohon seseuhan. Weknya seuh kiai sia meureun. Paling kompak ya nu susah ieu bapak-bapak. Diajak ngajina susah. Ditanya isuk-isuk, "Kak, penting hadir rutinan mingguanan." Lah di imah ge kadenge ieu. Hei. Teu cukup ku ngadenge. Lamun hayang boga harga di hadapan Allah, kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Non perjuangan anak daek ngalengkahkeun suku ti imah indit ka majelis taklim. Non pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipakeresep di jero imah sementara tinggalkeun ngabelaan ngariung heula jeung ulama jeung kiai di majelis. Balik ti pengajian kalah jadi harga. Eta aya perjuangan jeung pengorbanan. Manta kula di Cikampek di Karawang tilok ngondang bapak-bapak. Hook undangan. Disebarkan 100 nu datang 5an bapak-bapak. Aki-aki kabeh. Nu 4 molor nu hiji batuk. Yang jadi mamagahan karpet yang di majelis. Mending ngondang ibu-ibu. Ih, tohok undangan ibu-ibu. Cukup 1 undangan ke 1 kampung nu datang 2000. Hebatnya ibu-ibu ngan olok kejo. Tak eta ibu-ibu teh tekop yang harapan kahakanan teu ngitung menit detik gebeak
karena diasongkeun jeruk jeung cau tetet jeung piring-piringna leungit ih dihakan setan. Lamun nyuguhan bapak-bapak awet di jero imah di jero cau jeruk awet bapak-bapak mah kararieu bae tah luak liuk eta modus eta neuleuh batur meleng eta batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodok na kantong calana bapak-bapak pasti aya cau. Cau na menang mesek ih amit-amit cau raja raja bulu cicing si ini milunya ngir kos nu ngarti bae sia cicing ya. Ya doakeun ibu-ibu sing panjang umur ya. Sabab ku aya gerakan pengajian ibu-ibu nu weuh capek syiar Islam jadi hirup. Nah, nuhun Kak. Ini sabaraha rupa ya cai. Lirang milihna ih. Ieu nu eueuh ieu kopi ya jeung susu eueuh. Ai cai herang mah meni loba kieu cai herang ieu. Dianggapna akuarium meureunna. Kula mah minuman 3 cai herang bening aqua nu kadua kopi hitam nu katilu susu 3 eta di waktu nginumna. Lamun cai bening cai herang hudang sare sampai ka asar cai bening cek dokter eta nguras racun di jero awak cai bening ti hudang sare. Terus asar sampai ke jam 12 malam itu kopi hitam. Jam 12 malam sampai pagi karak susu anu ujungnya hitam. Ulah ngeres atuh sia pikiran susu di kopian. Astagfirullahaladzim. Ieu geus nerjemahkeun masing-masing sia mah. Geus dengekeun dia aing ngaco ye ngaje ka mana ya aing. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Ulah aya keraguan dina hate harta nu geus dikorbankeun buat Maulid Nabi, nu disedekahkeun dipake ibadah, eta harta lain ngurangan justru bakal ditambah ku Allah. Moal ngabohong janjina Kangjeng Nabi, mana qasamadun min shadaqatin bal yazdad sampai 3 kali Rasul mengulang eta kalimat, harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah ku Allah. Makana ekonomina, rizkina, usahana, bisnisna urang dia khusus nu alaladir sing gampang, sing leuwih diberkahkeun yang bakal ibadah. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana oge guru kula. Alhamdulillah Kang Haji jika sal bisa datang alhamdulillah. Ya guru-guru kula lancek kula bahkan lancek kelas kula baheula di Kadukawang. Alhamdulillah bisa hadir. Doakeun ya para ulama, para kiai. Coba ulah gandeng coba. Lain benar kula yang diperhatikan ngaji nya. Maaf. Lamun ibu-ibu tuh paling rajin ngaji tapi balik ngaji tilok mau ilmu sabab sok cuek di pangajian jeung guru. Maaf nya eta mubadir lengkah. Jadi balik ngaji kudu mau ilmu. Ya, ulah dibiasakeun ibu-ibu. Lamun kiai guru keur ngajarkeun fikih naon bae oge cop perhatikeun. Ya mah guru ceramah sia milu ceramah. Coba maaf. Lamun bapak-bapak mah masyaallah mun ngaji jempling bae da malolor. Ieu nu rocet ieu ibu-ibu. Waktu kapiceun ngaji unggal poe balik ilmu teu ningkat amalna. Naon sababna tilok didengekeun kiai ngomong mere nasehat cuek bae ngobrol bae. Coba ulah dibiasakeun begitu. Nya hook eta ilmunya bawa ka imah supaya bisa diamalkeun. Geus, poho aing pun nepi ka mana tadi tang ngomong. Ta eta kitu. Nu tadi. Teuing aya poho. Doakeun ya para ulama, para kiai, para asatid diparanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, Pak Lurah beserta jajaranana nu sami gusim kuring dipehormat. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipaeun mangga orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya kepada junjungan kita habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in atmau tabi'in, ka para ulama-ulama salihin oge ka para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kacida bagjana urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad naon asep make kudu bagja, make kudu bunga, make kudu seneng jadi umat Rasulullah. Penelitian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata urang umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Alhamdulillah urang teh umat paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen. Naon kemuliaan urang di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen? Aya penelitian apa gara-gara urang mah aya salat 5 waktu, umat nu sejen mah teu bogaeun salat 5 waktu. Apa urang umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan, umat nu sejen teu bogaeun puasa Ramadan? Apa urang umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh, umat nu sejen eueuh haji umroh? Urang taliti babarengan, teliti. Lamun ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah make salat urang. Ulah wa ka ibu, ka bapak, ka santri, pak kiai di dieu ulah. Si Asep Mubarok. Lamun si Asep Mubarok ngukur kemuliaanna di hadapan Allah make salatna si Asep Mubarok, maaf, si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, lain suudzon goreng sangka ke Allah lain, tapi si Asep Mubarok sadar diri kualitas salat si Asep Mubarok can aya nanaonan. Boro-boro nyampe kana khusyuk tumaninah can bisaeun. Teuing urang dieu mah. Salat geus sararusu urang dieu mah meureunna nya. Bawa ning khusyuk nepi ka poho kana rakaat. Lain khusyuk sia mah ngahuleng. Mikiran COD-an sia. Sok jujur, jawab masing-masing. Geus khusyuk can. Boro-boro jauh keneh tumaninah ge can bisa tumaninah ge. Matak jauh keneh ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah make salat urang ieu mah pikeun pribadi, sadar diri, jauh keneh kana kahusyuan. Ai takbir nepi ka peureum-peureum hayang kadeuleuh khusyuk. Rek salat bapak-bapak di masjid berjamaah mereka peureum eta takbir Allah. Hu akbar hayang khusyuk nepi ka pamacan dieu. Perem begitu bar mata lain neuleuh kana tempat sujud. Mata bapak-bapak lamun salat berjamaah neuleuan merek samping batur nu dihareup. Hayo sia jujur ngaku sia. Samping batur di dieu beho esu. Can kabeuli aing mah. Atlas ge alus Allahu akbar. Tapi da bejana atlas nu anyar mahal euy. Lah wadimor sami Allah. Mun malaikat tukang heureuy geus ditajong ya jubur jelema eta. Aisyah salat kunaon mah paya harga samping talol. Panon kaganggu keur salat, bener teh? Irung kaganggu. Makanya maaf imah nu deket masjid waktuna sholat ulah ngagorengan lauk asin. Bisa nu sholat keur lapar, haseup peda, mulak ka jero masjid. Nu sholat langsung murilit, aduh, cocokna jeung peuteuy. Keur sholat mikiran lalam. Irung kaganggu, mata kaganggu, celik. Jujur maaf ibu-ibu sholat isya lain karena adzan isya lain karena iklan. Hayo sia jujur jawab sia. Anak nangis ngelingan mak geus adzan isya jauh isya mah kebel waktuna. Hook aing keur seru-seruna ya si Andin ya. Kayak ari iklan. Begitu iklan bener asup ka kamar sholat
Anakna ngaguak di tengah imah hareupeun TV. Ma iklan kebel. Tenang da iklan loba. Geus meunang 3 rakaat anakna ngaguak deui. Ma mulai. Allahu Akbar sami Allahu liman Allah. Assalamualaikum. Gua jeleng ke tengah imah. Budak katindihan. Remote takolkeun ka hulu budak. Dak budakna dipindahkeun ka si Upin. Salat ajur wiridan lapur hulu budak gen. Pagawean saya tak. Indungna ceuli geus kaganggu komo pasti di dia aya nu ngarasakeun ngalaman keur salat khusyuk buyar kahusuan gara-gara nahan hitut hayo sia. Hayo aya nu ngalaman pasti. Sakumaha husuna geus kagoda ku hitut mah dibatalkeun hook sarokaat deui teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Bagaimana ekspresi orang sholat nahan hitut? Hayo siang ngagerebeg kita hulu gitu. Gede Asep nyaho aing ngalaman. Budak ngora sholat isya berjamaah imamna aki-aki lambat metik tanpa gigi sarokatnya hayang hitut ambek-ambekan deh diburi teh budak ngora goblok ya imam lambat-lambat teuing aing hayang hitut atuh imam teh nyaho sia rek hitut tolong imam mah dihareup jojong bae begitu imam kedepruk ruku tanu hayang hitut nahan bari empet-empetan sieun ngabeledag kedepruk ruku jubur nyengsol da sieun ngabeledag kedepruk sujud nonggeng nilep juburna bertahan eta budak ngora jago eta nahan itu begitu diuk tahiyat grebeg deui awakna geus eksa brot-broteun eta dar imam dihareup assalam ai joger nembak astagfirullahalazim Aisyah jadi ngaruksak salat eta ai salat teh diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut jauh tina kahusuan bener rumah sa mantak jauh ngukur kamuliaan urang make salat lamun lain gara-gara salat Asep mungkin gara-gara puasa Ramadan maaf kualitas puasa Ramadan urang boro-boro nyampe kana khusus nyampe kualitas khusus ge can bisa urang puasa Ramadan kualitasna puasa umum non puasa umum teh ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul mata teu milu puasa sungut teu milu puasa aya aturan ngabuburit sia ngagosipkeun tatangga bae di jalan ece-ece siguan mah ngabuburitna di deui teu karasa magrib engko ceritana can beres cerita naon biasa tetangga sebelah biwir lain loba zikir tadarus malah ngagosip bulan Ramadan mata malah loba dosa Asep urang mah puasa oge 3 kaluar ti imah di jero imah bae neuleuh emang neuleuh TV teu batal ganjaran puasa ya henteu Asep pan bulan Ramadan mana TV ge ceramah dakwah Islam acarana ceramah Ramadan tapi iklanna eta nu ajur give merawat kecantikan kulit Anda pan kadeuleu eta dadana eta komo hand body eta bitisna meuni herang Rexona kadeule bener tak tapi da nyara rambung eta teh give jeung kulit awak jeung kulitna dideuleukeun hand body kulit bitisna dideuleukeun Rexona jang kelek-kelekna dideuleukeun ngan hiji iklan anu teu nyambung Softtek panasaran aing nepi ka ayeuna kunaon teu dideuleukeun aing hayang protes karena TV aing Softtek ya ajol-ajolan maksudna naon eta najis teh ya Allah mata kagoda leungit ganjaran puas
Lamun lain gara-gara puasa Asep mungkin orang mulia di hadapan Allah gara-gara haji umroh atau gitu mah ngeunah untung janu geus haji karunya nu can hajian bener teu jeung deui anu geus hajian nu geus umroh dengekeun kualitas haji umroh urang can nepi balik ti Mekah Pak Haji karak menang kopiah bodas Bu Haji balik ti Mekah karak menang abaya menang meuli di hotel di Madinah ngerasakeun salat ceurik teh di ditu we di Mekah careurik jelema salat di Mekah hareupeun aya Ka'bah. Saya balik di Mekah datang ke Harundang ka dieu. Eta haji salat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji. Geus beak di Mekah. Ayo jujur, bener teh? Jauh kualitas jauh kan? Keneh lamun lain gara-gara salat lain gara-gara puasa Ramadan lain gara-gara haji umroh ari geus urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat nu sejen gara-gara naon jawaban dengan ukur hiji gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah gara-gara aya syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun eueuh cintana Kangjeng Nabi rek ngandelkeun naon hayo da kualitas ibadah urang rumasa masih kana jauh tina kasampurna an makana urang butuh syafaahna Kangjeng butuh cintana Kangjeng Nabi jujur makana ibu bapak kadarieu teu mikirkeun kacape anu geus digawe ti isuk nepi ka sore teu mikirkeun lelah teu mikirkeun nyeri awak datang ka dieu ngariung berjam-jam diuk di dieu gara-gara cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Da cek nafsu mah mending di imah ieu teh jujur bae memeh ilit ka dieu nafsu jeung cinta perang heula dina hate cek nafsu rek ka mana cinta ngajawab muludan nafsu ngahalangan ulah hujan nyingsieunan anta nafsu cinta ngajawab keun bae hujan oge aya payung nafsu ngahalangan deui ih jalanna poek cinta ngajawab baterai geus dicas nafsu ngahalangan deui sinetron rame cinta ngajawab sinetron isukan aya deui tapi jeung muludan tahun hareup cantang tuh umur aing panggih mengpeung aing aya umur keneh tetap malam ieu arek muludan hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui lapar mending ngajedog di imah mah tinggal ka dapur cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo nafsu ngahalangan deui tunduh mending molor di imah cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari molor sabab kiai sering ngajelaskeun sarekna jelema ngaji tetap menang ganjaran mantak dalil eta dipapake bae ku saeta mah tiap ngaji molor bae keun bae bisa anu geus molor ulah dihudangkeun keun bae kula mah resep lamun kula ceramah kabeh nu hadir malolor berarti kula balik ti kanyahoan nu penting panitia ulah molor eta nu penting bahaya trauma aing pernah kejadian ceramah aing kebel begitu beres turun panitia molor atau aing teu babawaan balik awas ya nana tong molor sa cicing dirinya gara-gara cinta ka Kangjeng lamun teu cinta moal kadarieu bener teu mudah-mudahan cinta orang dibales amin karena sesungguhnya kita maklumi sesuatu yang kita rasakan indah dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Bukan hanya sekedar ungkapan I love you, tapi tunggu responnya you love me. Lamun aya responnya you love me, maka hasilna yap milu. Memilu bae. Hayang memilu jeung Nabi engke hayang. Hayang memilu jeung Nabi hayang. Buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. 2 poe aing ngapalkeun eta. Kudu aya bukti, pan ieu buktina. Jauh di jugjug anggang di teang kebel diuk di dia tengah rasakeun cangkel naon sababna aya rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Emang cinta Nabi ka urang Asep jelas mana buktina Nabi cinta ka urang
di antarana bukti cinta Nabi lamun Nabi keur hirup keneh baheula seueur riwayat nyaritakeun ketika Nabi manggil-manggil umatna nyaeta urang ummati ummati Nabi selalu menangis. Lamun Nabi manggil-manggil umatna sok nangis. Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati ya Allah umat abdi nangis Rasulullah. Ya riwayat ditulis dina hiji hadis ku salah seorang penulis hadis terkenal di dunia, bahkan seluruh ulama dunia mengakui bahwa tulisan hadisna ieu ulama sahih kabeh. Saha ieu ulama penulis hadis? Ieu ulama penulis hadis ngaranna Syekh Abdul Husain Al-Muslim Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi anu terkenal panggilanana Imam Muslim, sehingga aya kitab karanganana khusus hadis nu disebut Sahih Muslim. Kumaha cek Imam Muslim dina tulisan hadisna? Cek Imam Muslim kieu, kaula ngadenge ti guru kaula. Saha guruna? Syekh Yunus bin Abdul A'la As-Sadasi. Syekh Yunus ge nyarios nguping ti guruna deui. Saha? Ibnu Wahab. Ibnu Wahab ge nyarios nguping ti guruna deui. Saha? Amr bin Haris. Amr bin Haris nyarios nguping ti guruna deui. Saha? Sayyid Bakar As-Saudah. Sayyid Bakar As-Saudah ge nyarios kaula ge nguping ti guru kaula deui. Saha? Syekh Abdurrahman bin Zubair. Abdurrahman bin Zubair nyarios kaula ge nguping ti guru kaula Amr bin As radhiyallahu anhum. Amr bin As nyarios kaula nguping langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad. Yang ngahaja disebutkan sanadna sebagian guruna nguping ti guruna nguping ti guruna ti guruna akhirna berpusat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah maka disebutkan sebagian sanadna supaya aya nu mempertanggungjawabkeun kailmuanana. Sabab teu ujug-ujug jadi ulama, teu ujug-ujug jadi kiai, teu ujug-ujug jadi ustad lamun teu boga sanad, teu boga guru. Di mana guruna? Di pasantren. Di pesantren. Maka lamun di dia aya barudak santri hati-hati anjeun ulah nganyerikeun hate guru. Lamun anjeun nganyerikeun hate guru berarti geus nganyerikeun sanad kailmuan anjeun. Lamun anjeun geus nganyerikeun sanad kailmuan anjeun rek hirup di mana bae oge moal manfaat eta ilmu. Pan musimna zaman ayeuna loba murid nyanyian nganyerikeun hate guru beda jeung baheula. Kunon baheula loba santri jara di ulama besar. Kunon baheula loba santri jara di kiai-kiai besar. Sabab santri-santri baheula mampu ngabeuli hate guruna. Mampu ngabeuli hate guru. Alus akhlak murid baheula. Beda jeung santri ayeuna. Santri baheula mah masyaallah ajengan kiai sawahna lega isuk-isuk rek nyokot pacul eta ajengan. Paculna eueuh seorang ku santri geus dicokot sawah kiai diurus ku santri baheula. Kiai baheula kebonna gede teh nyaho melakna naon rek muludan di pasantren cau ararasak cek kiai ceng ti mana pamere saya cau sanes pamasihan nama ti kebon ama di pelakan kukula geuning kapake muludan eta ajengan seuri bunga nempo santrina kitu nuhun ceng geus ngabantuan ka ama sing manfaat hirup maneh kabeuli hate guru. Kiai baheula kulahna loba gede kulahna teu nyahueun aya lauk beak wae pan serona dikobong malolor. Ya rada curiga ya mantan-mantan serok di dia ya. Atuh komando di jero imah di ditu aya tukang haji tah eta. Panglima serok eta di jero eta. Atuh ulah ge baheula diajak-ajak kunyana baheula. Eta tah panglima serok. Ya Allah ya Rabbana, tapi guru ngarasa ridho.
Naon sababna? Ketika guru butuh tenaga santri henteu hese baheula. Sabab loba santri ngasongkeun diri ka guru hayang dititah. Guru nongkrong hareupeun imahna, santri baheula pura-pura ngaliwat ti kajauhan hayang kadeuleu ku kiai, hayang digero. Cek ka dieu. Muhun ama. Henteu kerari weh, henteu ama pangdeulekeun di dapur bisa kumbahan dan pangumbahkeun, pangrapihkeun di dapurnya. Muhun ama hayang dititah. Beda jeung santri ayeuna. Neuleuh guruna bijil kaluar ti imah sing grebeg lalumpatan. Aya Abah. Anu huluna nyelap kana kohkol, anu huluna nyelap kana bedug. Eta kiai gogorowokan nyiaran tanaga susah. Aya santri eueuh di dinya. Ya santri nu ngadenge di kobong seuli sedek jeung babaturanna siapa kula mah isin mau lagi isin sana we sieun bae sia malah itu amal geus gogorowokan siapa kan itu isin siapa tolol santri tolol begitu teu nyahun kaberkahan. Santri baheula mah paheula-heula nyamperkeun guru hayang dititah. Makana catat ku santri lamun hayang manfaat ilmu kalau ti pasantren ulah coba-coba nganjerikeun hate guru. Adab-adaban eta penting, akhlak di atas ilmu. Al adabu fauqal ilmi. Ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu. Sok sarajan anjeun kitab numpuk tilu gudang ya di imah, maaf. Lamun anjeun nganjerikeun hate guru sanad kailmuan anjeun maka anjeun moal manfaat. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah. Mudah-mudahan sing saroleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi nggak hanya disebutkan sanadna. Jadi sahna ilmu teh lil isnad wa talab. Sahna ilmu, pasehna ilmu ku sabab aya guru jeung daek milari teh naon talab datang ka pasantren mondok eta. Loba di dieu nu mondok loba. Aya doakeun sing jadi ulama-ulama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Doakeun anak urang nu marasa santren sing ngarasil ilmu nu manfaat. Kula mah jujur teh hariwang teh sieun. Aparat eureun loba gantina, palurah eureun loba gantina, camat eureun loba gantina, bupati eureun loba gantina, Pak Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden. Bener teh? Tapi calon imam, calon khatib, calon ulama, calon kiai susah nyiaran gantina. Buktina naon percetakan ulama, percetakan kiai nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Bener? Bener teh? Makanya ibu maaf hati-hati lamun ngantep budak bodoh teu ngarti agama jauh tina ibadah hati-hati ulah waka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal kalah saakibatna kumaha nyeri hatena indung bapa dipolototan kudu jadi anak-anakna. Ieu zaman ayeuna zaman ya loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna teh. Ahlak geus ala lajur budak ayeuna. Bala mereka liwatan indung bapak dodongkoan mah bah geser diukna kularek kaliwat bisi kadupak anak urang gitu teh ngaliwat ayeuna aya kitu teh indungna jajalaneun main seret bae beka nyungsem binuna bapana ngagoler di tengah imah di langkahan eta budak loncat wajleng ngalengkah kagok nincak beuheung bapana ngek ting anak jurig juga eta geus nincak beuheung bapana lain mentah hempura molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nyatu jeung teri datang indungna ih nyokap datang ninina nyokep terojol akina ho nyakop teh kita bahasa jurig di mana eta loba kolot nyari hate ku anak beulan ditah budak asa ku gampang ceng kade ceng belikeun bako jeung daun kaung jeung pahpir nanya abah rek ngarokok baheula mah bako daun kaung pahpir ayeuna nitah anak nyeri hate ceng belikeun rokok samsunya gerakeun abah yang ngarokok lain indit ngagrung-grung motor hareupeun bapana gandeng ka warung samsu malah molotot jauh teuing bah ka warungna rek ulin kasih kesal budak babaturan geus nunggu di jalan bisi ketinggalin bah
nitah nu sejen bae banyak sorry ngaleos bapana molotot cek bapana nya oge mah dicekek di orok wae nya budak ih tingali kaaya di zaman era goblogisasi ayeuna atuh lain era globalisasi lain era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak gara roblog ka inung bapa loba inung bapa nyeri hate ku budak loba murid ga roblog ka guru loba guru nyeri hate ku murid zaman ayeuna hayang boga budak soleh hayang boga budak soleh indung bapana kudu soleh ti heula yang boga budak soleh siana salah wae bener tak hayang boga budak soleh hayang indung bapana kudu soleh ti heula naon sababna budak mah doang kacang ai kacang kumaha tuturus nyaho tuturus nangtung kacang belu nangtung tuturus dengdek kacang dengdek tuturus nang uyupu kacang ngalayah budak mah doang kacang tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus nu boga kebon kacang indungna bagi-bagi tugas bapak ngalalempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebun kacang ulah baralatei sok loba orai ih genep bulan sakali kored lain nyengir sia mikir eta pasunatan ti Nabi Ibrahim disampurnakeun ku Rasulullah naon hiji nyundatan kadua neutekan kuku katilu nyetrip kumis lamun dilalaki kaopat ngerok bulu kelek sunat eta nu kalima ngerok bulu sayang care jang dilalaki sunatna dikerok mun ibu-ibu sunatna didudut peres Asep balik cobaan ke di imah selamat mencoba pasunatan eta ya Allah ya Rabbana bu hayang boga budak soleh hayang indung bapana kudu soleh ti heula makana tanggung jawab deuleukeun ka budak baheula mapan kolot budak can ngampi budak can datang asar di siaran budak ka mana-mana sieun teu salat asar sieun teu ngaji ka kiai salat maghrib di papai ka imah kiai bisi budakna teu ngaji di siaran ka masjid bisi budakna teu salat maghrib ayeuna mah cuek indung bapa ayeuna mah budak rek ibadah rek teu masa bodoh makanya hati-hati ulah ka di akhirat di dunia geus dibuktikeun indung bapa wirang isin gara-gara kanyahoan anak-anakna nyieun maksiat kom lamun geus cilaka di jalan gaul jeung babaturanna nutup para rugu maaf budak ayeuna mah umuran SMP 17 tahun 14 tahun geus wani maehan ayeuna mah urang abaheula ka sakola di atas teh buku jeung pulpen jeung patlot pensil budak ayeuna mah sakola SMP nulisna lain make pulpen make celurit sok deuleukeun salah gaul eta budak SD kelas 6 geus nyaho ganja SMP kelas 1 geus nyaho nyimeng geus nyaho sakau katagihan Masya Allah kacau ayeuna memang berhasil ya Yahudi hayang ngajurkeun Islam di Indonesia umat Islam di Indonesia lain dibom lain ditembak lain tapi anak-anak orang Islamna nu diajur-ajurkeun otakna sabab ketika otakna geus hilang otakna geus ajur maka agama eueuh di dinya tak tong aneh dak SMP kelas 2 kelas 1 geus wani maehan sabab otakna geus ajur geus eueuh agamaan naudzubillah min dzalik subhanallah sing sara oleh barudak amin ya dunia geus ekor rugay bangunan Allah ya dunia geus dengdek rek keruntuh pamageuh geus dicabutan ku Allah secara zahir pamageuna naon gunung geus mulai sing bledag ayeuna gunung Semeru mulai aktif bledag deui gunung Semeru encan gempa dunia digoncang terus secara batin pamageuh dunia naon ulama-ulama soleh geus diwafat-wafatkeun ku Allah para ulama. Ya Allah, ribuan jelema bodoh paeh moal jadi musibah, tapi hiji ulama wafat bakal jadi musibah. Ilmu fikih moal leungit, tapi ulama ahli fikih anu diwafatkeun ku Allah. Ilmu thariqah moal leungit, tapi ulama-ulama ahli thariqah anu diwafatkeun ku Allah. Tinggallah jelema-jelema bodoh ke di akhir zaman
ngarasakeun kabodohan anak ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat hayang ibadah tapi teu nyaho elmuna. Datang ka ulama sepuh geus teu araraya, kiai sepuh geus teu araraya, rek nyiaran ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke, pasti ka santri-santri nu ayeuna nu engke bakal jaradi ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Mentak sing semangat santri mas santrena ame hasil ke mun istiqomah ti ayeuna insyaallah yakin anjeun bakal jaradi ulama ke. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Balik deui ka Imam Muslim. Kumaha cenah saur Amar bin As radhiyallahu anhu. Saur Amar bin As kieu kaula nguping ti Rasulullah langsung. Rasul macakeun ayat nu mata eta ayat sok dibaca ku Nabi Isa. Mana ayatna? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, upami Gusti nyiksa ka ieu jelema, mangga Gusti siksa. Sabab ieu jelema nu disiksa hamba Gusti keneh. Tapi saupamina Gusti ngahampura, sayaktosna Gusti maha gagah, maha bijaksana. Terus Rasul ngangkatkeun pandanganna katingali ku Amar bin As wa rafa'a yadayhi ilas sama. Rasul ngangkatkeun pandanganna ka langit, bibir Rasul bergetar, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umat abdi umat abdi, ya Allah, umat abdi umat abdi. Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yagulla. Nangislah Rasulullah sampai membasahi jenggotnya saking rindunya kepada kita umat Islam. Subhan. Rasul ingat ka urang sono ka urang nangis. Urang pernah maca salawat nangis? Hah? Boro-boro lagu nage teu mantak sedih. Lain ngageterkeun kana cai mata bijil maca salawat ayeuna kalah kana jubur. Salawat ngageol karena jubur pan eta teh doa ngamuliakeun Kangjeng Nabi palalaur ku ayeuna loba suul adab urang ka Nabi. Masya Allah. Sedangkan lamun Allah teu nyiptakeun Nabi moal aya urang, bener teu? Bener teu? Makana wajar satahun sakali diperingati maulidna, diperingati Isra Mi'rajna, diperingati Muharram hijrahna, sabab ieu nu diperingati teh hiji-hijina jalma nu kacida gede jasana ka urang. Atau wajar orang malas jasa setahun sakali mah, bener bener tuh berbuat jasa kepada orang yang berbuat jasa gitu. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyeun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Tah teh keur nyeun jasa. Cangkelna tanaga nu dikorbankeun, harta pikiran dikorbankeun, sing jadi saksi di poe kiamah di payunan Rasulullah ditukerkeun sareng syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul nangis ketika nyebut-nyebut urang umatna. Allah teu rela ningali Rasulna nangis. Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikati idhab ila Muhammad salhu ma yubsi. Jibril samperkeun Rasul kaula, tanyakeun ku anjeun naon sababna nangis. Jibril mayun ka Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasul kaget disumpingan malaikat Jibril, alaikassalam ya malaikati rabbi. Aya naon Jibril, aya parentah naon? Taya perintah naon Gusti? Kaula hayang uninga naon sababna anjeun nangis. Rasul ngajawab, Jibril hayang apal naon sababna kaula nangis? Laras Gusti, istaktu bi ummati. Jibril, kaula nangis keur inget ka umat kaula. Jibril mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasul teh nangis keur inget ka umatna. Kumaha ceuk Allah, Jibril hibur cenah leungit kasedihna. Kumaha ngahiburna Gusti? Bejakeun ka anjeunanana bahwa kaula Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga diisi ribuan bidadari, ribuan pelayan, kabeh kanggo Nabi kaula, kanggo Rasul kaula. Maka Jibril mayun deui ka Rasulullah. Sa Rasul aya naon deui Jibril?
kaula nyadak berita nu bisa ngalengitkeun kasedih anjeun. Berita naon Jibril geura bejakeun. Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga dieusi ribuan bidadari, ribuan pelayan sadayana kanggo anjeun ya Rasulullah. Geus ulah nangis deui. Apakah Rasulullah berhenti nangis? Langsung senyum bahagia? Tidak. Rasul tetap nangis. Jibril kaget, ya Rasulullah, nah teu bahagia anjeun menang berita ieu ti kaula? Jibril, kaula percaya berita anu dibawa ku anjeun. Allah nyadiakeun ribuan istana surga, dieusi ribuan bidadari, dieusi ribuan pelayan sadayana kanggo kaula. Kaula percaya, tapi kaula rek nanya, naros naon ya Rasulullah? Jibril, fa kaifa bi ummati, kumaha jang umat kaula? Tetap Rasulullah ngabelaan urang, tetap Rasulullah nanyakeun nasib urang. Rela Rasulullah melupakan ribuan istana surga, ribuan bidadari, karena dalam hati dan pikiran Rasulullah aya urang umatna. Pernah orang ngeureunnan hiji pagawean keur ngeunah di pigawe gara-gara inget ka Nabi hayang maca sholawat heula. Pernah tuh? Licik cinta urang. Cinta Rasulullah begitu sejati. Di mana bae oge inget ka urang ka umatna. Jibril teu bisa ngajawab langsung mayeuneun ka Allah, ya Allah ya Rabbi. Rasulullah teh tetap nangis, malah balik nanyakeun kumaha jang umatna. Allah ngajawab, inna sanurulika fi ummatika wala nasu'uk. Jibril sampaikan. Maka Jibril mayun deui ka Rasulullah. Cek Rasul aya naon deui Jibril? Kaula mawa di berita. Berita naon? Allah mikarido ka anjeun he Muhammad. Allah mikarido kana perkara nu dipikarido ku anjeun. Allah ridho ka umat anjeun jeung Allah moal poho ka umat anjeun. Ketika orang umatna menang jaminan, barulah Rasulullah berhenti nangis. Nembe nyarios ke malaikat Jibril, ya malaikat Rabbi, idan wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaula teu rela lamun aya hiji bae umat kaula anu asup ka neraka. Kaula teu rela. Subhanallah. Bela na Kangjeng Nabi ka urang. Ngabelaan urang. Lamun teu meunang syafaahna Nabi, lamun teu meunang cintana Nabi rek ngandelkeun naon hayo di hadapan Allah. Sok pikiran. Ibadah urang jauh keneh tina kasampurnaan. Maka nasing merenang syafaah sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ieu nu diarep-arep urang di poe mahsyar ke. Jelema haliwu ka ditu ka dieu. Pabelit jelema marenta tulung di poe mahsyar lumpatan menta syafaah, nyiaran syafaah. Bring sakabe jalma datangna ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam, ayo naon kadar ieu? Rek menta syafaah Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam? Hampura kaula teu bisa nyafaatan. Sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon? Salilah hirup kaula, kaula pernah nyieun kasalahan. Pernah nyieun kasalahan. Sok mangga pasian lewat heula, mangga bade ngalangkung mangga. Ibu tetep ka dieu, ibu ka dieu, ibu nu hadir ka dieu. Ya nu nyari tadi dia. Look at me. You and me look-lookan. Heuh padeuleuh-deuleuh gitu. Ya sekali ningali. Bu. Cek Nabi Adam kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula isin ku naon? Salilah hirup kaula pernah nyieun kasalahan. Sampai-sampai Nabi Adam diturunkan di surga ka dunia. Nabi Adam sujud tobat ke Allah. Sujudna sabaraha tahun Nabi Adam 100 tahun sujudna. Urang boro-boro sujud 100 tahun umur ge moal nyampe. Urang karak di bawah imam sujud 1 menit geus cangkeul hulu. Kadang-kadang di hareup imam sujud ge urang mah diburi geus cengkat hulu. Begitu hudang deuleu ka hareup imam sujud keneh nyusul deui sujud deui. Paneta ngabingungkeun malaikat aya gitu. Cek malaikat aing kumaha nilaina ieu. Jelema sujud di tengah rakaat 3 kali. Untung malaikat tilok heureuy dirojok jubur jelema kitu. Teuing urang mah salat meni eueuh teu bisa tuh manina. Hayangna gugurubungan bae ka salat. Ih, komo tarawih.
sok taraweh khusyuk telaku taraweh imam na aki-aki geus di demo ku budak ngora aki-aki kerak imaman sarokaat digotong ku budak ngora selapkeun bedug cek aki-aki gua blok yang diperkosa diganti imam na kuno edan gurubugan teu pararugu maca Fatihah maca surat maca ayat teu mikirkeun tajwid makhraj nu penting alhamdulillah cepat nyampe ka markas amin nu kitu eta dulu aku taraweh jeung Bilal nasaruana deui ngagurubug teu pararuguh ngomandoanana maca sholawat taraweh doa ngepung bangsat di masjid sallallahu alaihi Muhammad 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 aya teh sholawat apa ngepung bangsat teu pararuguh eta imam ngagurubug nangtung gaspol da ustadna eta ti Itali imam na menang nyewa ti Itali Ustad Valentino Rossi Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin muara rambek amin oge cek malaikat anu taraweh darah tinggi kabeh Bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la antum ta'budun wa la antum abdun ma'bud wa la antum abdun ma'bud lakum dinukum waliyadin Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim ni teu milu nangtung deui cek batur nama sarokat deui tah ngetem bae sieun nyungsep Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun lahu samad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar at-tahiyyat ulah makmum imam ngos-ngosan coba lamun malaikat tukang heureus dilewekan ku malaikat lebok ku sia ulah batur sia ge capek gugurubugan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad Allahu akbar aisyah tere kamarana tapi aneh imam nu kitu nu laku bener ngan resikona berat gara-gara imam edan eta guancang bubar taraweh nini 15 araruta nu 5 mah nini nilep huluna tina ruku kana sujud nyung sabeta nu 5 balik taraweh digarotong di jalan ditanya mak balik taraweh digotong mabok taraweh oh taraweh mabok mak ya iyalah imam nang ngoplos eta meh ngimaman imam na meureunnan ngaleuteuh lah kerating deng eta dioplos jeung teh kebo bejana kitu eta ya Allah cik balik meludan teh atuh euy kirang bara salat jadi khusyuk tumaninah beunangkeun aya ketenangan dina ibadah cek Nabi Adam kaula teh bisa mere sapaah sabab kaula izin ku Allah salilah hirup kaula pernah nyieun kasalahan mending datangan tu Nabi Nuh kabeh ngabring jelema ka Nabi Nuh cek Nabi Nuh hayanan kadarieu rek menta syafaah Nabi Nuh kumaha cek Nabi Nuh hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula izin ku Allah alasana izin deui bae izin ku naon Nabi Nuh kaula bere umur panjang ku Allah ratusan tahun kaula hirup di dunia tapi kaula dakwah teu bisa mawa umat Islam anu loba kan kaula izin ku Allah anak kaula teu kabawa Islam kanan mending datangan tu Nabi Ibrahim ngabring jelema ka Nabi Ibrahim aya naon kadarieu menta syafaah Nabi Ibrahim cek Nabi Ibrahim hampura kaula ge teu bisa mere syafaah sabab kaula izin ku Allah salilah hirup kaula pernah ngabohong naon bapak kaula tukang nyeunan patung-patung sesembahan peuting-peuting eta patung nu laleutik diajur-ajurkeun ku kaula make kampak disesakeun patung hiji panggedena kampakna digantungkeun dina dengan patung panggedena isuk-isuk bapak kaula nanya saya nu ngajurkeun pangeran-pangeran urang
kaulah ngabohong dirinya teu gentleman. Pak, nu ngajurkeun eta patung itu patung panggedena. Tuh kampakna dina leungeunna. Pernah ngabohong kaulah, izin ku Allah. Mending datangan Nabi Musa, ngabring ka Nabi Musa, cek Nabi Musa aya naon ka dieu? Menta syafaah Nabi Musa, hampura kaulah teu bisa nyafaatan anjeun. Naon sababna? Kaulah izin ku Allah. Salila hirup kaulah pernah boga dosa. Dosa naon? Pernah maehan. Utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaulah. Kaulah pernah nyieun dosa. Mending datangan tu Nabi Isa, datang ke Nabi Isa. Cek Nabi Isa aya naon ka dieu? Menta syafaah Nabi Isa. Kumaha cek Nabi Isa? Hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah izin ku Allah. Izin ku naon? Ku ayana kaulah di dunia loba jelema-jelema sesat nganggap ka kaulah sebagai anak Allah. Izin kaulah ku Allah. Mending datangan itu tuh jalma nu keur sujud. Saha eta Nabi Isa? Heje na jalma salila hirupna di dunia can pernah nyieun dosa, can pernah ngabohong, hirupna jujur. Sabab salila hirupna dijaga, diraksa ku Allah. Eta jelema paling soleh. Saha? Nabi Muhammad. Nabi keur sujud digugahkeun. Irfa ra'sak. Ku Allah digugahkeun. Gugah anjeun. Angkat wajah anjeun. Begitu gugah, Nabi langsung nyarios, ya Rabbi, izinan kaula pikeun nyafaatan umat kaula. Isfa. Ayo syafaatan. Ngadeg Rasulullah, ummati sanu nyamperkeun taya jelema nu muludan ayeuna ieu urang umat Islam, umat nu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Disitulah kita bisa merasakan balasan cinta kita. Ayeuna urang gara-gara cinta ka Nabi, tapi balasanna nang kadeumil mahsyar bisa memandang wajah ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling indah, yaitu wajah Nabi Muhammad yang penuh dengan cahaya. Naon sababna? Samemeh Allah nyiptakeun dunia, samemeh nyiptakeun naon-naon, nu tipayeun ku Allah dicipta adalah cahaya, nur. Ketika cahaya didamel ku Allah, Allah ngadauh khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah merengaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Jadi nu tipayun ku Allah dicipta adalah nur Nabi Muhammad. Saberes nyiptakeun nur Muhammad, barulah Allah menciptakan arasy, lauhil mahfud, qalam, dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Ya salah satu keagungan Nabi. Bahkan Allah mau nyiptakeun makhlukna lamun teu nyiptakeun heula Kangjeng Nabi. Ketika Nabi Adam sujud tobat ke Allah, terus Nabi Adam ngarasa naon, penasaran, istighfar ratusan tahun tapi can dijawab-jawab ku Allah. Nabi Adam hudang tina sujudna, ketika melotot ningali ka luhur kaget aya kalimat begitu indah dibaca ku Nabi Adam, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nabi Adam kaget, saha eta Muhammad ya Allah? Ku Allah dijawab, ismun min asma'i auladik. Adam, ya Muhammad, nami calon putra turunan anjeun. So Nabi Adam ku mulia-mulia teuing, jelemana can digelarkeun ka dunia tapi ngaranna geus disiapkeun. Kumaha cek Allah, inilah manusia yang paling aku cintai. Maka Allah miwarang ka Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammad la ma khalaqtu. Hei Adam, menta ka kaula kalawan hakna Muhammad, sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Subhanallah. Eta kasampurnaan Nabi teh, kehebatan Nabi teh can digelarkeun ka dunia dohirna tapi ngaranna geus terkenal. Beda jeung urang. Urang mah terkenal teh sanggeus lahir. Ece anak ece sabaraha? 5. Nu kahiji lalaki ngaranna si Januar da Januari lahirna. Nu kadua masih Oktaviani da Oktober lahirna, nu katilu si Nopi da November. Nu kaopat eta masih Febrianti da Februari lahirna. Nu kalima eta Mama Erot da bulan Maret.
Berarti Maret bulan Maret lahirna. Urang mah terkenal sanggeus lahir Nabi mah can digelarkeun ka dunya ngaranna geus terkenal. Makana waukeun ka budak Nabi urang nu paling mulia supaya kuat iman budak teu kabawa sakaba-kaba. Ayeuna teh geus loba bijil nabi palsu. Pernah heboh pan di Bogor aya nabi ngaranna Supendi. Nabi Pendi. Lieur aing neangan kitab juga nyelap aya ngaranna Nabi Supendi eueuh. Aya ge tetangga aing di Cikampek di Burian imah aing Supendi tukang baso. Eueuh Nabi Supendi. Tapi anehna teh aya we nu milu percaya kanu kitu naudzubillah min zalik eta. Geus mulai nu kararitu tah. Ya ek naon ieu ngabagi-bagikeun eta berarti ngaganggu deui ceramah ieu. Geus sakitu bae urang ngadoa ayeuna mah sabab geus dibejaan ku panitia ditaheureun ceramahna. Kula mah hayang jojong ceramah teh maksudna jojong teh eueuh gangguan. Supaya nu hadir teu fokus ka ditu ka dieu tetep kana ucapan kula supaya balik ngaji menang ilmu sakitu. Daheureun mah da urang geus dah ieu tadi ge memeh indit. Tujuan urang lain eta tapi hayang menang ilmu. Sok hampura bae ieu mah hampura ka panitia. Mun arek tadi kitu tah keur sambutan bagikeun heula. Nya keur sambutan teu aing ceramah diganggu aneh. Pani acara inti lain ya kula. Lain bangunna ieu mah. Anak sia awas ya. Ka Cikampek cekek ku aing ge. Hayang fokus supaya mawa ilmu aya we gangguan teh asa di TK aing kitu dah. Kita budak kayak kemana neangan naon jah? Jalan heuh atuh sakali kita kata kadinya tah. Deuketan indung maneh di dinya awas. Setor kue encan ocan meunang. Geus sarua aing encan sarua. Oke. Itu si Ucu geus 4 bungkus eta meunang. Aing can sabungkus-bungkus acan. Terus dekeun, geus fokus ti ka dieu. Ulah gangguan coba kula ceramah supaya nyampe ya ilmu. Poho deui aing nepi ka mana tadi pantuh. Wauhkeun Nabi mulia ka urang sadaya barudak urang supaya kuat imanna jeung akidahna eno loba rampog. Jurik nyeliwuri setan milu mijah. Mamakai pakaian Islam ngaku-ngaku Islam asup ke lemur-lemur umat Islam tapi hati-hati jeroanana rampog-rampog iman rek ngajurkeun akidah. Ada nu ngaku nabi tong dipercaya harga mati tidak ada tawar menawar. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir rasul terakhir. Setuju? Sing kuat eta iman siap. Ulah dibibita ku duit 200.000 jadi rungkat akidah. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah. Eta tujuan urang hayang menang syafaahna nabi engke. Makana sing kuat jaga sing kuat. Sok sanajan kana muludan masih kaya nu ngaharam-haramkeun bener teu? Muludan haram, perayaan muludan bid'ah, dolalah. Aya keneh nu teu beuki aya. Masa bodoh masing-masing, nu penting mampu saling menghargai perbedaan bener. Urang nu beuki muludan tilok ngahina ka nu teu beuki. Ngan nu teu beuki kadang-kadang ngahinaan bae ka nu beuki. Tingali na YouTube ceramah-ceramah anyarna ayeuna. Daging kotok, daging embe, daging sapi, daging kebo nu diolahkeun dipasak, disuguhkeun ka nu hadir muludan, maka eta daging kotok, sapi, kebo sarua najisna jeung najis babi. Kan eta geus penghinaan nu kitu. Padahal cek kula teu beuki mah teu beuki bae cicing. Da kula tilok ngahina ka nu teu beuki. Nganu teu beuki muludan ngahinaan bae. Benar. Atuh urang dihujatkan bae kitu ga urang boga hujah. Teu sembarangan urang muludan kieu teu sembarangan. Sabab anu nyontoanana sedeukeun peringatan Maulid Nabi mah teu bid'ah geus aya ti dituna peringatan Maulid Nabi mah macakeun tarikh Maulid Nabi geus aya ti zaman Nabi mantak ngaji sejarah mungkin nu dibid'ahkeun kikiana tah make panggung sound system tenda nu kieu meureunan bid'ah sabab eueuh ti Nabi logika sejarah atuh Nabi rek nyawa sound di mana harita pikir Nabi rek nyawa panggung ka mana harita. Tapi macakeun di majelisna Rasulullah, macakeun riwayat kelahiran Nabi setiap hari Senin berkumpul jeung sahabat selalu menceritakan kelahirannya. Eta ngaranna peringat. Teu bid'ah peringatan nama. Mungkin dirayakeun doang kieu tah. Da anyar aya dikiekeun mah gebiarna mah
tahun 488 Hijriah para sahabat tos wafat, Rasul komo tos dipayun, sahabat wafat di zaman Al Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hambal. Gara-gara perang salib Islam eleh, Baitul Muqaddas dikuasai ku Kristen Inggris. Imam Sirri hayang ngarebut deui Baitul Muqaddas ngan Islamna trauma dibantai, nu harirup lemah, hayang ngabangkitkeun jihad. Cek Imam Sirri eueuh di carana Islam kudu dikumpulkeun di hiji tempat, laju dibacakeun tarikh Nabi, jangan bakar semangat umat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina. Dan Imam Sirri bingung lamun ribuan Islam datang muludan, biayana ti mana? Tah mulai mikirkeun biaya. Sabab barita susah nyiaran biaya, da biayana can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana salakina ka mana we mengkolna lah kumaha aing bae. Tadinya mulai sadar acara kikieu teh ngabutuhkeun doa, duit bae. Ai leungeun kieu mah doa, duit mah kita tah ya acih deuleu tarodiah deuleu tah. Lamun leungeun kieu mah oh kudu latihan heula ieu. Teu munafik ieu dunya, urang mah teu jauh ti biaya, teu jauh ti doa jeung tah kitu. Teu munafik ieu mah dunya butuh biaya. Atau hukumna wajib nutupan aurat eta kerudung busana muslimah menang nyieun sorangan lain sanu nyieun batur gini dipake ku ibu make naon meulina tah sadar urang butuh duit sarua jeung kiai ustad butuh da kiai ge jelema lain tongeret aing sok paling sebel ka jelema nu koret ka kiai. Anaknya dididik bisa Fatihah, bisa sujud, bisa ngaji Quran. Depeta ku kiai santrina udunan sabulan sekali 50.000 jang bantuan bayar listrik di kobong di majelis. Hese malalayarna. Lain cocok dengekeun. Moal maju-maju Islam lamun kitu carana. Teu adil hirup teh. Ejang pendidikan umum dek mayar ratusan ribu jutaan ge dibayar. Mah kursus komputer mah 500.000 mah bayar, mah kursus bahasa Inggris 200.000 bayar, mah cek ka kiai sebulan sekali 50.000 bejakeun ka kiai sia mangke disakeliguskeun setauneun nepi ka henteuna. Tak tatangga aing kiai meuni kuru kasedotan ikhlas. Moal maju Islam lamun kitu carana. Bener teh? Bantu perjuangan kiai keur mah digaji henteu kiai ku negara. Sok ayo. Boga gaji bulanan mantak tong ngomong ikhlas ka kiai mah geus ikhlas teu digaji ku pemerintah ge tetep negara bangsa Indonesia dididik ku kiai ibadahna bener kan wajar we atuh ngabantuan bayar listrik di majelis da kudu mayar nu gratis ad-dunya bid-duit wa ma bid-duit sakit ad-dunya bid-duit gesit bener tuh kudu make duit dika ngahujan-hujan di WC umum mayar aing sabaraha bener 2.000 berarti akur jeung di Karawang 2.000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga modal. Pokoknya aya kenaikan harga modal aing demo ke Jakarta. Silakan pertalit solar, dexlite, pertalit bensin naik, masa bodoh. Nu penting harga ngising tetap 2.000. Mun aya kenaikan aing demo, ibu-ibu di dia kudu marilu demo ke Jakarta. Turunkan harga ngising. Bari mau baligo gambarna tai, ih amit-amit. Geuleuh aing najis ih. Bisa viral eta demo. Demo naon? Demo tai. Atuh untuk gratis mayar aing gak pernah teu mayar diundang kudu jaga WC haji pelit pan aing izin digitukeun aya naon Kak bayar ji main indit bae oh aing teh nya sia di dinya sabaraha 2.000 ji tah 5.000 buru pulangan kembalian receh ji aing ngising deui oh
daripada lapun duit aing 3.000 mending aing ka jero deui 2.000 deui cerot-cerot ih amit-amit geuleuh aing nyesa 1.000 lumayan 1.000 ge eueuh receh ji kana hitutkeun pret 1.000-an aya pamulangan ngising kana hitut masya Allah eueuh nu gratis serba make make biaya sadar diri perjuangan agama moal mulus lamun teu dibantu ku materi benar moal nangtung masjid moal nangtung majelis taklim pasantren lamun teu boga mater matak dukung perjuangan anak gitu takula jauh-jauh ti Cikampek ka dieu daripada cicing bade imah rieu tulu mikiran loba hulang-huleng hutang sok tau karek panggih jeung aing geus mitah ka aing loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang ih amit-amit urang dia aing ih hulang-huleng hutang matak mending indit aing ka dieu sugan di dieu mah jadi doa astagfirullahaladzim eta sasalakina aing ih amit-amit duit doa engke bubar mulut ibu balik marawa ilmu kula balik mawa amal amplop tah nana dengekeun tah cek ibu-ibu tah amplop tah lain cek aing terima kasih atas dukungannya bentar dibagi 2 goblok aing capek dah sia nu ngeunahna aduh wah cicing ah ganggu aing bae bo Nabi Muhammad teh jalmi paling mulia can digelar ka dunia ngaranna gester eta ngadon ceramah di dinya di naon eta ieu anu ceramah ieu da iya ya masalah deui bae ya Allah ih itu dibahas da kadenge ku aing ngagorowokna siga nu mimpin demo bae di dinya turunkan harga teh ayo kenalkan ka barudak kemuliaan Kangjeng Nabi supaya kuat iman Islamna amin mana deui Asep kemuliaan Nabi teh di samping hiji tadi kemuliaan Nabi keistimewaan Nabi can digelar ka dunia ngaran geus terkenal anu kadua Nabi maka dilahirkeun beda jeung urang bedana kumaha ketika Rasulullah ditanya ku sahabat akhbirna an nafsika ya Rasulullah tolong ceritakan kapan kelahiranmu ya Rasulullah Rasul tersenyum cek Rasul kaula nguping ti umi kaula Aminah ra'at ummihi waladat bi ka'annahu nuran adaat kusurur rum wasyam umi Aminah ningali ketika kaula dilahirkan pada Mekah poek mongkleng ngadadak caang sabab bicil cahaya tina wajah kaula eta cahaya kaula tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam jadi Rasul malahir istimewa luar biasa keur poek Mekah jadi aya di moal nu kitu nu lahir doang kitu aya di moal manggih deui di Cikampek di Karawang tibalik tataga kula Ijah ngalahirkeun tengah peuting kencang listrik pas pareum tibalik eta mah minan nur ila dulumat tina caang jadi poek hulu orok geus nongtot rek bijil bidan geus kolot eta bidan senior salaki Ijah gigireun bidan ngabantuan begitu perum listrik poek atuh bidan rumpuran pada poek nengan hulu orok ngarampak ka gigir teuing gek salah nyekek bidan kaget salah kece Ijah ngagoak ya gara-gara pareum listrik hulu orok jadi ngaleutikan jadi atuh salah kece Ijah gogoakan bu bidan geli ya mah lain hulu orok lain naon atuh ceng yo itu mah hulu kobra Masya Allah orok jabri kecekek untung sia teu macok bidan lamun macok bahaya reuhna kebel 8 bulan lain yang ece mikir sia nu baroga anak parawan bejakeun ka budak nu parawan tah si Rita si Nyai si Neneng si Elis si Euy si Nunung si Tati bejaan si Nopi bejaan si Rita si Rina bejaan jeung si Azab Mubarok anak perawan ulah ulin peuting-peuting sabab ayeuna loba orai laliar tengah peuting kadang-kadang indungna nu sok ngabebaskeun eta pedah nu apel ka bogohna wo mawa ninja lah kajebak sia Nopi lain ninja nu kabogoh sia lain eta menang nyewa ti babaturanana 30.000 nyewa bari ngajinjing martabak endog nyogok indungna si Nopi
Cek indungna Aceh nya tah mawa naon. Martabak enog mah eta pengertian nyaho ti saha. Pan si Neng ngomong mak resep ieu martabak enog. Nuhun Aceh nuhun. Mak si Neng ek dibawa ulin heula ku kula peuting ieu nya. Atuh heug bae. Dibebaskeun ku indungna. Kunaon Bu? Anak parawan ibu dibawa ku lalaki kanu pos dibebaskeun bae. Keun bae Asep, eta mah budak lalakina bager. Dengekeun Bu. Sabageurna budak lalaki ayeuna mamawa bikang parawan kanu poek doang nitipkeun kotok kacareuh. Teu beunang dagingna oge, bulu-bulu wae mah beunang. Careuhna garoblok. Nararekan careuhna. Akhirnya apa yang terjadi? Indungna jojong di imah nyikat martabak endong. Anak bikang parawana dinu poek keur di endong. Parawan godo eling ieu zaman geus tiguling. Bukti ayeuna loba maling sela-sela samping. Khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli. Astagfirullah. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Lamun geus kajadian gitu indung wirang bapak tatangga kiai salalembur kabagean warirang. Naon warirang? Bau. Tak lamun di hiji mah anu Cina teu diusir teu digerebeg maaf 40 suhunan kakulon kawetan kaler kidul kabeh kabagian dosana. Pantes ketika Allah nurunkan musibah kabeh kabage satu makan nangka semua kena getahnya. Salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai. Kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk sate ngarugikeun batur ceng. Geuning datang mah teguran ti Allah berupa bencana kabeh rugi. Lain siapa yang dicilaka bisa indung bisa bapak bisa tetangga kabagian cilakana. Cianjur di Garut digoncang kamari Garut jam 3:30 asar gempa deui. Masya Allah geus dengdek ieu bangunan Allah geus loba teuing jelema nang tangan kana murka Allah. Manujjila bala'un illa bidunub wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Moal turun musibah kecuali diondang ku jalma-jalma nu nyarieun dosa. Moal dileungitkeun ieu balahi musibah kecuali ku jalma-jalma anu tararobat ka Gusti Allah. Anu ngagoncangkeun taneuhna mah Allah dengan kekuasaannya. Nu nyieun tsunami Gusti Allah, namplokeun cai laut ka darat, nu ngabledageun gunung Allah dengan kekuasaannya. Tapi eta kajadian aya nungon, sanu ngondangna kalakuan jelema nu geus sararombong ka Gusti Allah. Deelingan ngajak masing-masing, teu bisa masing-masing datang balahi mah kabeh kabagean. Can pernah magihan musibah banjir musyawarah can pernah. Suka cek banjir belok imah ustad lewat teu bisa imah ustad ge kakeum leungit. Untung ustadna salamet naik tangkal kelapa make kolor tak ustad ai sampingna teh heula ke bawah banjir. Untung kolor pageuh. Coba lamun jeung kolorna ka bawah arek ka mana eta hiber manuk piit atuh ripuh eta. Ya Allah ya Rabbana kabeh kabage nah untuk masing-masing tad ngajak masing-masing doang nu teu butuh sia ku ustad. Padahal anu paeh mah tetep ustad di siaran bener tuh. Nu ngamandian mayit ustad nu ngaboehan, nu ngadoakeun, nu nyolatan, nu ngagali kubur. Astagfirullah. Merkosa sia. Nu ngagotong. Gusti. Asam sentimen urang dieu. Nu digotong. Innalillahi. Kacau sia nu dikubur kawalat sia
Ustad mah ulah waka maot karak gering ripuh sarerea. Ayo sia. Anu maot anu bisa ngamandian Ustad na gering pan ripuh eta. Biraku mayit dilalap-lalap kakula. Leuh mun anakna sugih cek anakna daripada bangke bapak bau anu ngamandian taikeun kana mobil. Bawa ke mana? Steam. Mayit di steam. Sekalian make kanebo dikit banget ame herang banget mayit. Butuh teu Kiai, butuh teu? Tak doakeun Kiai masing panjang umurna amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Makunon cenah loba musibah bencana terjadi sabab dosa-dosa urang keneh ieu teh. Nu nang tanganana doang ge lah logikana kieu. Budak leutik ceurik bebeja ka bapana, cek bapana kunaon sia ceurik ceng. Dicabok bah ku saha? Ku si kakak, ku lanceukna. Naon sababna lanceuk sia nyabok? Cek nu ceurik cek adina, nya HP si kakak dicekel ku aceng ragag kana batu beulah HP-na. Wajar. Nu nyieun cabokan lanceukna, tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina. Nu nyieun kabeh ieu kejadian alam Allah dengan kudrah irodahnya. Tapi yang ngundang ini kejadian adalah perilaku manusia nu geus ngalawan karena aturan-aturan Allah. Sara rombong ka Gusti makana pantes sempat disindir ku Mang Haji Roma Iraha. Oh Irama. Eta favorit kula eta Roma Irama ti baheula eta. Bata kula baheula mun dikobong aing sok kabur ti kobong. Lamun tataga pesantren lemur aya nu hajat nanggap layar pancang. Pan aya wae tapi film oma. Jeblorong si bokir film baheula eta layar tancat. Beri Prima, Jaus Rudi, Adven Bangun, Susana jeung Roma eta. Eta favorit film oma eta Satria Bergitar. Oma naik kuda geuning. Asal mulai musikna film oma, wah keprok bae nu nonton doang jagoan datang. Jeng 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 jeng. Cici aing ngadenge keneh eta filmna eta. Asal musik eta enggeus oma bijil naik kuda. Jeng 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 jeng. Jadi Kanyi Roro Kidul aja. Wah, salah nyetel aja. Jeng 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 jeng. Oma mulai bijil naik kuda. Terutak 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 eta kuda. Jeng 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 jeng. Terutak terutak terutak. Soalna naon eta? Aing pelecehan. Aing penting di Pandeglang nyaritakeun eta sora naon sora aja asa bubarok niru sora kuda ngeunah kana hate aya di dieu sora naon kuda pelecehan kayaknya jeng 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 terutak 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 ayo sia nyebut kuda deh kan mak ditembak ku penjahat kena kana ping-ping nang getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Tapi aku yakin semua keturiman akan ada akibatnya. Insya Allah. Assalamualaikum. Oma manjeng penjahat gak assalamualaikum baik soleh obat. Oma kabur deh sih ditembak deh pan. Jeng 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 terutak 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 jeng jeng terutak terutak. Tekena-kena ditembakan. Tengah jalan eureun deui kudana aya bikang nyabrang. Terutak terutak. Ditanya ke Oma, "Kaukah itu Rika?" Mimin. Oh Mimin. Ternyata aku salah Mimin.
Terima kasih Mimin. Assalamualaikum. Eta oma lamun ngomong ngeunah halimpu bae sorana. Jamaahna datang ka imahna di Depok, ka imah Bang Haji Roma Irama. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik. Kita simak syair berikut ini. Eta jagona Haji Roma Irama lamun aya kejadian naon-naon ngajawabna make syair bage lagu. Pinter nyieun syairna. Kunaon cenah loba musibah di Indonesia sanu ngondangna dijawab ku Bang Haji. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah geus teu inget ka rakyatna deui, bener? Di zaman sekarang eta ciri mak lamun nyanyi ujungna meriang. Aing ngagebreg gitu aing. Banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Tilok tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit, nah jadikan jadinya eta lagu. Ka tukang kredit atawa karentenir nginjemna 1 juta ngembalikeun 3 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa. Riba haram cici yang curiga ya curiga loba beungeut Bang Emok aing dede. Awas ya eta nu ngondang musibah. Lah masing-masing kumaha datang musibah lin siapa yang cilaka sarerea kabagean. Hiji loba jelema poho ka Allah sombong ngangkat semen mah 2 saka 2 kuateun leungeunna. Ngangkat batu sabaraha puluh kilo kuateun leungeunna. Tapi loba jelema ayeuna teu kuateun ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beban puluhan kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2. Loba jelema geus teu karuateun. Datang mah teguran kabeh cilaka kabagean. Nu kadua, loba pemimpin sarakah. Memeh naik nu dipakena politik, nempo kanu laleutik dah yang dipilih. Geus nyongcolo di luhur nu dipakena politik, nipu kanu laleutik. Naon nu terjadi? Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar. No sebeh-sebeh tak itu bantuan aing atuh. Mandai nu ngondang musibah jelema geus ngahina kana amalan-amalan ulama-ulama soleh. Silakan Anda gak senang tawasul tapi tolong jangan dulu mengharamkan. Silakan Anda gak senang maulidan tapi tolong jangan dulu mengharamkan. Betul. Sababnya tapagawean ulama-ulama saleh. Mana di ngondang musibah loba jelema resep nyeun masjid tapi embung ngareusian. Nyeun masjid pakeren-keren miliaran eta masjid. Bahkan menta duitna di jalan rela papanasan nungguan gentong. Lemparkan saja, lempar. Aya di jalan aya. Baga tina apaan saat dilempar nuhun anu partos kalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyararung sep. Geus beres masjid dijieun eta nu menta jariah di jalan papanasan eueuh ka masjid. Papanasan di jalan sia bisa. Salatna embung. Loba do gitu. Di mana? Spanyol kararito eta. Di dia mah balalager alhamdulillah. Saat ini ngondang musibah loba jelema resep ngadahar barang riba. Lamun maot teu kaburu tobat
getih daging nu dicitak tina kadaharan hasil riba hasil renten maut teu kaburu tobat maka di akhirat saur Nabi eta eusi beuteung jelema ku Allah diganti make seuneu neraka. Teu percaya sep njung sia ti heula mawa HP ka ditu nya SMS ae. Ya Allah sing yakin sabab eta sebab akibat moal aya siksa lamun eueuh dos maka lamun mung disiksa eueuhkeun dos kumaha cara ngeueuhkeun dosa ti ayeuna niatan urang taubat ka Gusti mudah-mudahan aya manfaatna hampura tina segala kakurangan kacapean kula mantap kapentingan kita sariut kena hulu ya lumayan lah sejam setengah perjalanan kula balik insyaallah isukan aya acara ka Malangbong Garut keun bete nanyakeun ge doana bae sing sehat sing panjang umur ya atuh malam isukna Caracas Serang deui tah malam Selasa malam Rebo Serang tuh mana Serang eta teh Serang Timur teh non teh Cikande heuh Cikande bener Cikande ulah balik pan aing ka Garut teh lah pira ku aing isukan ka Garut ditinggalkeun nya eta gede deui sarua eta cicing sang milu ngatur aing pan berkat aing mah di mana-mana balik ti Serang langsung Pandeglang malam Jumat ka Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang aing can beres ngomong dengekeun aya nu ngondang yang molor bae di imah yang nang ka Brunei nu wow aing ngadon nyasar aing ka ditu embung aing geus doakeun bae sing sehat sing panjang umur urang di khusus nu halaladir sing mareunang syafaah Nabi anak urang sing saroleh soleha nu arusa sing leuwih berkah jang bekal ibadah anu keur marasan tren doakeun anak-anak urang sing arasil ilmu anu manfaat sing mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.